Udin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di roba-roba irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salamanya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik. Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensin mah ge irit. Kungsi kemana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun? Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter bisa na irit gitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter nepi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama ngan ukur nepi ka Sumedang, sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon gitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya mau katingali atuh Din, da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang ang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapana dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok Sok, Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang lah. Murah ngan 200.000. Gening meunih murah, HP urutnya. His, lain lalaora teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketekene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum? 5 tahun. Pedah naon dihukum? Biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah mepeskeun kaca. Pokoknya mepuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah mepeskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meuni bager ka aki teh. Pas aki dahar, nungguan we aki dahar teh. Meuni teu aya kakiranganana nini teh satia ka aki. His, lain gitu Aki. Nini nungkulan Aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kakurangan mah Aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan Aki beres daharna. Eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud Bapak penyakit anu teu bisa sarete apa? Leres dok, tos 2 saksi abi teh tos insomnia. Nah, ari Bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we pak kanggo nami resiko. Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros. Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh terang pisan. Teh ayeuna teteh lurus nya. Mun? Tadi lurus eta teh belok kanan sekedik. Ya belok kanan tak eta terus jalan di Ponegoro ibu. Oh, saya dari kitu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa teh Tongboro jalan Pramuka, tepuk Pramuka nage apa? Cah, dangukeun. Gitu ibu. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangihkan.
Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh teu bisa teuas. Atuh endogna make endog naon? Ku endok meri kungsi, ku endok hayam pernah. Ngan hasilna teh kuehna biye teu teuas-teuas. Ada dirinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya hayang apa? Resep nyieun kue supaya teas. Heeh ya hayang nyeun kue keur mertua. Coba kena kieu nya tak enak adonan jeung endog kabeh dikocoknya. Nah, geus dikocok kitu purulkan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Mios, Bu. Laras, pintar gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin. Tingalikeun, Bu. Udin. Karep mana? Dari Telkomsel. Udin, Naon Ici? nah mana teh nyisiranya rek ka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Lain nginjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa Nabi mah nyalira tunggal Abi mah tegadu raka tegadu Adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapa maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta dan si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya bunya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah ketinggal nama moal tiasa dok. Nah, Abdi mah sendokna mung gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tamu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Muntong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa orai. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuas atuh kareureunahkeun pugu we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namoal bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heeh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Ieu tah naros teh. Saha nu sok ngompol? Nah terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Alus wanteran. Emang harus kenaon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deui heuh. Sok lah. Leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kerupuk jeung naon? Ngala. Kerupuk jeung bonteng. Nya bener ini Udin. Cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon da Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal heuh? Papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumane tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah, gigireunna teh heueuh hayang hansip anu nangtung. Nya mah teu ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah?
Di mana Ari apal teh Kasep? Eta teh di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, di mana ter ngabodor teu bosen nih setrapu ibu. Karep deui mana. Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok terang di Ponegoro iraha lumangsungna. Pada maghrib satacan isya bu. Nah, Apana 18.25 dugi 18.30 teh sami ajeng pada maghrib satacan isya. cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guard. Udin, Naon Ici? mana apal tuh psikopat teh naon? Naon? Psikopat, Oh psikopat. Apa tuh eta mah? naon? Psikopat aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Mana mah terame? Dari Telkomsel. Puisi hidup bagian keopat. Jalma nu boga rasa karunya, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jalma anu sangsara, lamun hayang hitut, tapi teu bisa tut. Jalma anu tagimur, waktu hitut boga usaha hayang ngeureunaan hitutna dina kayaan dat titut. Jalma anu berehan, lamun hitut masuk dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga ka era, lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik, hitut masuk dietik-etik nepikeun ka. Dari Telkomsel. Puisi hidup bagian kelima. Jalma anu boga jiwa bisnis, dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jalma anu sial, ari nu hitutna batur, nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik, lamun hitutna boga nada dut tut tut tut. Lamun jalma nu praktis, lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga, lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun, lamun hitut dihareupeun mau ka jajaden. Lamun jalma nu panyakitan, loba hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea, lamun hitut kaluar emas. Dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang. Ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Pade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Nya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu beukah. Aduh ibu, nya gapil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagal heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Pak, Ici tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Sok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, harapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumeuna meni loba kieu. Gawe naon wae atuh maneh teh Ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya bereumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblag. Mana? Har gening ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak dan sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pak. si Lingling aya, Aya, Pak. si Sim aya. Aya, Pak. Jadi
Sararea ayahnya. Aya pa sadayana ge aya, papa masing regreg wae, sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa henteu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Ayaku aneh eta sifat manusanya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tileutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungannya, apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin teh. Dari Telkomsel. Ah, Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, hari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok, Pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipangheulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, Tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante, Aya naon Udin? ih tante meuni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meuni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sekaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepes setu. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran, sok cebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya aki mah aya kapanasaran kan hiji. Hayang ngasa anti kotok garing jang. Aki masak aya-aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari Aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da Aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya Ki nya. Tah, iya Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasongkeun ka aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung Aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nya disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Ngeunah henteu. Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh kalasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu gering kieu. Bicen. Geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang ayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, kadia pindah ke hareup. Angkat sampean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Udin teh hitut. Si Udin nih manu hitut teh, da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya Cangihkan. Daniel, Naon anjing? tadi anjing, sia nyawa teh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari, aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha dikukut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Tak lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oge jago miarakeun anjing mah anjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain.
Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus ah tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dia lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Uluh, nah bet asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian. Hapunten kasadaya pengunjung, parantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan. Ciri-cirina nganggo acuh ku warna beureum gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangamung uremi, sareng rambut manggaling sabelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka Icalang Putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha? Keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi Rek naraon mana di dieu? Abdi mah bade mirerean jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha mana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jelemana? Aya dua kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tanggalna 8. Nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Yalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang, Atuh upami kitu mah akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil, nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung hiji 1/2 jam Kang. Penyelap Kang, nyandak obor sarang sendal, 3 rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui. Nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop, teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas gitu atuh akang. Memang akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah kelangkung akang mah mau abi mah tiasa nularanan anu sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. SIM sama SNK-nya, surat-suratnya. Ya, ada. Sebentar. Ini Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa Pak.
Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Aing mah harus jujur, nyok itu mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah aku naon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah. Tong digambaran ngewa. Nah aku naon kitu? Era. Aku naon? Da abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akang diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, adeknya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Ong boros sabulaneun Kang. Satahunan ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang Neng mah pinter. Iya acis di akang 10.000 kiat satahunan. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender? Dari Telkomsel. Kang iya abi bade moto kopi KTP nya punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Kira-kira lamun saderek katarima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta? Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Piraku Bu, abi mah teu percanten. Ibu teh heureuy nya. Memang saha nu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack. Heuy, Lain euy pamarentah hayangna naon nya? teuing atuh Nel. Geus pugu rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Pugu we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udud ge hese pisan. Mengeus tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudut mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatan mah atuh. Ya, Korekna atuh sekalian. maneh mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kiraha meulina hayang udud we mawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Mun ka era maneh mah jambu monyet. Nah aku naon gitu Jagong? Eta coba siki hiji oge mun ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun. Daripada maneh kuda Nah aku naon gitu Jagong? suku kabeh di sapatuan ari awak bulucunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da ku sia bajing lumcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataekan kana tangga kalapa batur. Aduh, punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, terbiasa ningali, tak cantuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya duitna ya. Aduh, Pak,
Ieu mah artos teh palsu, Pak. Nah, make jeung apa? Make jeung palsu sagala ya duit. Apanan maneh teh lolong? Meletet sakedik Bapak Adi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat-berat brot segala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus daharnya, terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak berersih. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak, nepi ka wadah tisu, acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, Euy, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti moal hese teuing mindahkeun ilomari. cek saha si Cecep teh nulungan. Apan manehna ge keur mantuan urang. Mantuan naon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh di mana kitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh heula teuing atuh pir. Bapak pada angkat ka mana? Nya teh nyaho kitu kuring teh rek ka Bogor. Har ari bapak, pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi. Dari Telkomsel. Jack, Woi, eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring di udag bagong. Geus gede. waduh. Allah siungna para rajang. Eta bagong udah kuring. Kuring lompat lah, seter kebok. Heeh. Ngebretek tuh urang teh lompat. Nah terus? Nah, geus rada jauh eta bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener euy, maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus nyihan maneh. Di udag-udag bagong pikasinan gitu mah. Justru eta bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak cigih dewek. Dari Telkomsel. Terus, Pak, ya, terus. Ya, sekali terus, Pak, terus. Nah, di Bapak di kita mundur teh kalau melong terus. Ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih mundur we. Da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus teu kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Mangga wae Bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami Bapak nyeros di kapal, Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh ada gitu mah. Ayo Jang, orang naik Jang. Tah Pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu naon bade nyares oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyares naon Bapak? Muhun, kita tadi oge bade nyarios ngan sieun di dana abi teh. Bade nyares naon atuh ari Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan peunteuan 3. Anu ngarasa bodoh, nangtung. Sakali deui cek ibu, anu ngarasa bodoh, nangtung. Tah, gitu din alus. Tah tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh, din? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi, sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong nugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi, Gusti. Upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi.
saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes. Wios, nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui weng anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di harapan imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di pengker mak. Karnaon? Nuju ngaduka leci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngaduka leci. Bener-bener teu uyahan. Ngaduka lecina jeung saha gitu, Din? Sareng aki mak tuh di pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh pae katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lilila awak uing teh teu bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngarasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh ya. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing kersalingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung celana batur. Uing apa pamajikan uing kersalingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, euy. Nyapae we uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon nih? Kadieu gara Jack. Naon? Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara diudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, banyak. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh diudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Emang maneh keresara di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din kadia Din. Naon juro? Maneh bisa teu nyieun kalima make kecap paralun. Paralun? Oh bisa tuh. Nu bener. Bener? Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralon. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh menila leutik. Puyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, Dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1.000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghoream-horeamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, batal ream. Nya hoream atuh. Kira ge ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ayah, ya coba gerak di koran. Aya berita aheng aki. Nah aya naon atuh incu ici. Iya ki tingali. Aya jalma rak-rak di tingkat 3 tapi selamat ki. Bener-bener jagoan ya ki. Ah eta mah teh sabaraha ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah ragrak tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Anu naon ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu aki tah misalah hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Wawalak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, keheulaanan, Pak. Bapak nunggu nabrak si tukang. Terus ayeuna nah bet make adat-adat sagala, Pak.
Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah, Pak. Yeuh, dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah, Bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Punten, Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon, Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya, Pak, perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae, terus awakna ngahod-hod jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai, tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupi ngalandonganna kunaon, Pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh, gitu, Pak. Ari anu dimaksud sapi gila naon, Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces, Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali we, upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan calodih teu puguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul. Komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon ieu naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua we atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nil, Naon? adieu. Mane pernah ngadenge dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaetna naek kana tangkal kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Naon? Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti soledat. Terus ti bebek. Dari Telkomsel.